Ini parah nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Cep? Gimana? Biasa we gitu ya. Jadi sore-sore kieu wae itu ning tadi teh ningali aya saung di dieu. Heeh. Kenah anjing teh ketika dia saya uang ning di dieu. Pan wage nyita aya bea saung ti dieu mah ngoyong ulin ti mah teh. Bener aya saung. Wah, ayeuna urang tatarucingan wae ieu. Heeh. Aja dengan uang teh ieu teh ngajak tatarucingan ieu teh. Sok lah. Tatarucingan mah hade tatarucingan teh Ya tuh kun anu bisa dijawab kuwa da ieu mah masalah tatarucingan. Siap moal ya. Wae kuwa mah saha-saha wae ngajak tatarucingan jeung uwa mah. Oke, pecakan heula ieu. Sok, jawab bawa jawab sok. Siap? Siap sabi. Tangkal naon anu dikasieun jelema ge lamun ngaliwat kana tangkal eta sarieun pokona mah. Tangkal naon anu dikasieun jelema oge mun ngaliwat ka teh sieun Sarieun. kecil. Tangkal kecil Sok jawab. batur leutik kitu kajawab Sok. tangkal caringin anu geus kolot geus puluhan tahun anu akarna geus nyebar ka mana bener teh eta Salah. nah make salah Maka baheulaan wa ayeuna mah ku tangkal caringin jelema geus teu sarieun. Teu sarieun ayeuna mah gareuketan marahan mah tangkal caringin teh. nah Salah pokona mah. sok atuh naon Taluk tuh. ya kene ke dieu bawa jawaban Tong wa nyerah tuh. anu ieu babaka bener pas Ayo. tangkal karet muling bener tuh nya bener eta nya Karet muning oge eta kabaheulaan wa ayeuna mah jelema geus teu sarieun wa ku tangkal-tangkal anu bararadag teh. nah ona tuh Tidak reuketan malahan mah ayeuna mah. ieu eta mah caringin salah karet Taluk. muling salah taluk lah Taluk. jawabanna taluk Tangkal sampe. nah maksudnya tangkal sapo cep tangkal sapo jelema mah anu sieun atuh dilabut ge babarieun Tangkal sampeuna nu kumaha heula atuh wa. sok atuh jawab Tangkal sampeuna anu disanghareupan ku maung. Aduh. Yo, maung tah. eta tatarucingan Ngajagaan tangkal sampe. udah gawe eta mau nungan tengah sampo Karena tarucingan atuh wa. kita tarucingan Hiji kosong. Waeun ayeuna. Tah ayeuna bisa ngajawab moal aya kira-kira na ya Sok lah. amun kira-kira Acep bisa ngajawab ku uwa bakal dibikeun tatarucingan Ayo siap. siap bisa ngajawab Siap. yeuh dekeun tatarucingan ti uwa sato naon anu bisa dibawa perlombaan Agustusan sok jawab mun bener bisa Nyet. aduh Cep numpona wa ka uwa atuh ngamonyetkeunna salah Anjing. aduh eta maneh mau bawa uwa makin siga uwa anjing mah kitu mah salah Wah mah tukang kamak-kamakan salah taluk lah daripada omongan mah. Sok jawabannya taluk ah. taluk bener eta taluk Taluk. hayangnya mau jawabanna Atuh udah kudu dibejakeun jawabanana. tirek tamang Cep eta teh jawabanna teh tirek tamang Tirek tamang. Bakal jauh-jauh wah teh ari uang nyawa tuh tirek tamang. pangarana kita Tirek kan- tarucingan Tirek apa binatang purba wah. ngaran Nah wah daripada karena resah orang tarucingan. ayo lah tarucingan Sok wah ti salah ti aja berarti wala. Acep heula tarucingan sok tarucingan naon Tapi eta bisa moal ieu ngajawabna ieu tarucingan soalnya rada hese teh wah ieu. sok coba tarucingan heula gampang dijawab teh Sato naon anu galak ieu wa. Jelema ge sarieun. kecil atuh nu kitu mah Tong ka kecil heula sok heula atuh. baru teh bisa nu kitu mah sok barudak bisa Yo, sok naon satu ieu. galak mah nya Heeh. anjing hutan maung monyet Sok naon deui? galak saja bana galak pokona loba mudah teu bisa Tah wa eta teh kabeh anu disebutan ku wa kabeh teh salah. nah makin salah Antaran ayeuna pan binatang buas mah geus hese binatang buas nu eta mah anu aya ge di kanangan moal sarieun jelema. nah makanya Moal sarieun taluk teu. taluk atuh sok lah Cak bodas. nah make cak bodas Yeuh wa
ucap-cak bodas mah kamari ge Pak RT pangenan ke urusan Oh. politiknya Heeh. ngomongkeun politik cek Pak RT teh cenah. Bisa aya cak-cak bodas. Peting tadi wa pan petingnya malam Jumaahnya coba hujan ngarincik wa eta mah dipipir aya nu ngageblung ini muringkak buru-buru Eta mah uang ngaliwat jalan pipir. uang ngaliwat Geus bisa jandinya. nah atuh eta naon nu ngageblug wa Jaket murag. nah soal jaket murah make ngageblug Papan jaket teh aya dewek kan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. tah wa ye Naon tah? urang boga ide konten ye wa jang konten anu ayeuna wa bakal alus wa soalna urang mikir lagi wa sama penting bikin ke begadang wa teu sare-sare jadi mikiran ide konten anu eta wa Oh, berarti konsepna bakal ade cek. nyaho atuh hade wa atuh Soalnya kan eta nepi ka gadang, nepi ka teu sare. tah eta wa Pasti bakal ade eta kontenna. tah kieu wa konsep teh wa ye kontenna jang anu ayeuna nya engke urang praktek Oh, wa naon tah? wa teh wa nya buuk teh buuk wa teh ye dibalur ku taneuh porang wa Nah, makanya kudu di baru kutan orang eta. pan meh gimbal wa terus wa teh make pakaian anu rarawek wa Aduh, tah si pakaian anu rarawek oge eta teh balur ku taneuh terus wa ini ka jalan nah makanya kudu ini ka jalan. Kudu depan balur. gelo Aduh, cep. Mane eta nyebut gelo ka uwa. Mane tega. Coba nyengsirikeun, coba Ih, coba wah. nyebut nu gelo. lain kitu wa. Ye, Aduh. pan ieu mah ide konten wa ye terus wa teh ngawa karung wa ka jalan teh tah engke teh wa ku urang teh dina ngeditan engke teh make backsound seseurian wa ameh pantes Aduh, coba eta nyengsirikeun. Coba nyebut nu gelo. lain jeung Mana seurik tega, wa mana? ide konten ieu mah ide konten Aduh, mah tega ieu mah cep. Atuh uwa jeung nu gelo nya. tah kieu atuh wa ieu ari uang geus mung jadi nu gelona mah urang lah di nu gelona lah Aduh, ai maneh cep nanaonan. naon deui ieu teh Heuh nanaonan mah jeung nu gelo maneh. Teu nya ka anak pamajikan maneh. Anak teh biayaaneun. Kumaha mun maneh gelo anak? Rek saha nu biayaan? Aduh, parah yang parah. yes ieu beuki ngacaprak ieu si uwa beuki ngacaprak ieu Parah batu ieu hayang wa cager. ide konten ieu teh wa ide konten Batu mah hayang cager ieu hayang gelo. Lieur ieu mah teu. guys itu masih gini di lajuan guys guys ah bubar teu jadi konten lagi teu jadi lain wa nya urang mah wa ye lamun keur di alam model kieu wa asa ku gararana pikirannya tiis ceuli herang mata mantap pokona mah wa lah Sudah di rumah. Ngadenge manu ngangpingkeun suara angin. Geunah tiis. heeh wa ye Naon? ayeuna mah daripada mengisi ruang anu kosong ieu wa Heuh. urang teh tarucingan wa Aya boga tarucingan. tah Sok tarucingan naon? naon beda nak rokok jeung monyet wa Naon bedana? Rokok jeung monyet. nah tah bisa mah coba sok lah Babari atuh. wah Tarucingan ulah kitu. ka babari sok Babari heula tarucingan kitu mah. Naon bedana? Rokok jeung monyet. heeh Aya rokok mah bodas. Aya monyet mah hideung. oh ieu tuh lain gitu Maka jeung lain. Heh, emang rokok bodasnya rata-rata rokok bodas monyet hideung tapi lain gitu wah ieu Naon eta jawaban? ari rokok mah siga rios ari monyet mah siga maneh Aduh. Nepi ka kitu. Itu jawaban. Yeuh. Kamari ka kota teu? henteu aya naon gitu Eta aya monyet. Siga maneh.